Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannifur rahimahumullahu ta'ala. Qala musannifur rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammadil hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wal anbiya'i wa mursalina wa auliya'i wa syuhada'i wa sholihina wa jam'il malaikatil muqarrabina wa ususan laru syabil qadir ajilani wa ususan laru syedina bi barqi wa umar usman wa ali radhiyallahu anhum wa ususan ila ruhi bapak ibad baru zaman binaki jamil wa ususan laruhi musanniful kitab Quratul Uyun bi syarhin nazim ibnu yamun pindikahi syar'i wa adabihi li syafil imam asyarif al hammam al alim Syekh Ibnu Yamun usulihi musuli maupun masih syarati wa mu'minina wa mu'minat wa muslimina wa muslimat ala hayya'i minhum wal amwat lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fil lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Urang lajengeun kana halaman 7 nu kitabna mangga samikeun logatanana. Masih kena mukadimah kitab Qurratul Uyun ngabahas Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalawat ka Kangjeng Nabi. Wa huwa jeung ari ieu lapad Muhammad teh alamun eta isim alam mankulun anu dipindahkeun min ismi maf'ulin tina isim maf'ul min isim maf'ul fi'il mudha'afi tina isim maf'ul fi'il bina mudha'af. Nah Muhammad teh menang mindahkeun tina isim maf'ul fi'il bina mudha'af hammada yuhammidu tahmidan tahmidatan tihmadan hamadan muhammadan fahuwa muhammidun wa dzaka muhammadun ta. Isim maf'ul Muhammadun artina anu dipuji. Isim maf'ul biasa isim majid warna awal bab kahiji wazan fa'ala yufa'ilu hammada yuhammidu wa ma'nahu jeung ari maknana lapad Muhammadun man eta jalmi ka surat anu seueur naon muhammiduhu pujieunana Payuhamadu atau dipuji itu si man hamdan kalawan pujian ba'da hamdin dinasa ba'dana pujian. Wa huwa jeung ari ieu lapad Muhammadun teh ablago eta leuwih balago min mahmudin tina lapad mahmudun. Isim maf'ul sulasi mujarrad. Lianahu karena sanyanyana ieu lapad Muhammadun minas sulasi tina fi'il bangsa sulasi. Jadi kan mubalaghah lazimah artina teh. Anu banget terpujina. Lamun diasupkeun kana fi'il sulasi majid mah. Sumia di jenengan atau dinamian ya Kanjeng Nabi bidzalika ku itu nama Muhammad liyutabiqo karena supaya ngakuran naon ismuhu ieu nama na Kanjeng Nabi sifatahu kana sifatna Kanjeng Nabi li anna dzatihi mahmudatin kana yen sanyanyana zatna ieu anu dipuji ala alsinatil awalimi eta tetep netepan kana pirang-pirang lisana pirang-pirang alam min kulil wujuhi tina saban-saban pirang-pirang jihad haqiqatan dina hakikatna wa ausofan jeung atawa dina pirang-pirang sifatna wa khalqon jeung dina damelanana wa khuluqon jeung dina pirang-pirang perilakuna wa amalan jeung dina pirang-pirang amalanana wa ahwalan jeung dina pirang-pirang tingkahna wa uluman sareng dina pirang-pirang ilmuna wa ahkaman sareng dina pirang-pirang hukumna. Mahmudun eta anu dipuji pil ardi di bumi wa fis samai sareng anu dipuji di langit wa fid dunya sareng anu dipuji di alam dunia wal akhirati sareng anu dipuji di akhirat. Kanjeng Nabi teh mantakan dinamian Muhammadun teh artina teh anu banget dipujina.
Dipuji di dunia, dipuji di akhirat, dipuji di bumi, dipuji di langit. Gitu. Lanjut. Fit dunia, di alam dunia, bima kalawan perkara nafa anu ngamangpaatkeun ieu Kangjeng Nabi, anu mere mangpaat ieu Kangjeng Nabi bihi ka ieu dunia, minal ulumi tina buktina pirang-pirang elmuna ieu Kangjeng Nabi, wal hikmati jeung pirang-pirang hikmahna Kangjeng Nabi. Wa fil akhirati jeung dina akhirat, jeung dina alam akhirat, bisyafaati dipuji Kangjeng Nabi teh ku sapaatna, ku nyapaatanana Kangjeng Nabi ke di yaumil akhir teh. Wa qad qila jeung teman-teman diucapkeun li jadihi ka eyangna Kangjeng Nabi Abdul Muthalib, nyatana eyang Abdul Muthalib, lima kana naon perkara samaeta nganamian anjeun ibnaka ka anjeun ka putra anjeun Muhammadan ku nama Muhammad, walam yakun jeung teu bukti min asma'i abaika eta tetep ti pirang-pirang namana pirang-pirang bapa anjeun, wala ajdadika jeung teu bukti ya nami Muhammad teh aya ti pirang-pirang turunan eyang anjeun. Ditaroskeun karena naon anjeun namian ku itu Muhammad, padahal ti turunan anjeun ti atas-atasan ti eyang-eyang ti bapa-bapa anjeun sareng ti eyang-eyang anjeun teu aya nu nganamian ku nami Muhammad. Pakola mangka ngajawab atawa nimbalan ieu Abdul Muthalib nyatana eyangna Kangjeng Nabi, rojautu ngarep-ngarep kaula ayyuhmada kana yen dipuji ieu putra kaula teh pisama'i di langit wal ardi sareng di bumi, fahaqqa tuluy teras nganyatakeun saha Allahu Gusti Allah atawa ngabulkeun Gusti Allah rojahu kana pangarepanana ieu eyang Abdul Muthalib. Wa qauluhu jeung ari dawuhan ki musannif wal ali lapad wal ali alur rajuli ari keluargana alur rajuli ari keluargana hiji lalaki, ahluhu eta ahlina ieu rajul, wa asiratuhu sareng barayana ieu rajul, wa alu nabi alaihi salatu wassalam jeung ari keluargana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man eta jalmi tahrumu anu narima haram alaihim kaya manon as-sodaqatu sodaqoh, wakhtaro sareng milih sa Imamul Maliki Imam Malik wa ghairuhu jareng sareng lian-liana ya Imam Malik, wa rojahahu sareng narjehan huka ieu qaulna Imam Ibnu Malik saha An-Nawawi Imam Nawawi fi syarhi Muslimin dina kitab syarahna Imam Muslim, anna alahu alaihi salatu wassalam kana yen sanyanyana keluargina Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itba'ahu eta pirang-pirang pengikutna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi anu dimaksud keluargana Kangjeng Nabi teh di narjehan ditarjehan ku Imam Nawawi teh nyaeta itba' tabi'in, para tabi'in kang anu turut ka Kangjeng Nabi atau pengikutna Kangjeng Nabi teh eta disebut keluargana Kangjeng Nabi. Wahum jeung ari itu itba' ummatul ijabati eta umat ijabah. Wahada jeung ari ieu qaul huwa eta anu layak, huwa ari ieu qaul teh ala iku eta anu layak bimaqami doai kalawan makom doa. Qala al-Qadi wallahu a'lam bissawab, sakitu heula. Mudah-mudahan aya mangpaatna.